Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenalkeun nami abdi Giwana Lafri Setiawan. Abdi tina kelas 10 MIPA 2. Abdi di dieu bade ngajelaskeun kagiatan sapopoe abdi di imah pikeun nyegah corona atawa antisipasi corona. Kusabab kurang ngajaga kebersihan supaya taya virus atawa bakteri di kamar. Anu kadua nyaeta sering-sering ngawasu panangan. Sabab pasti enggeus nyepeng salah sahiji benda aya sababaraha bakteri atawa virus. Kitu kuring bakal masihan anjeun jalan anu leres pikeun nyumba leungeun. Anjeun tiasa screenshot cara ieu pikeun latihan di imah. Hey, keep me where the light is, keep me where the bright is. Two left feet, can you show me where the right is? I've been on the low side, I've been on the high side. Like I need to get Anjeun oge kedah tuang katuangan sehat. Kusabab pikeun ngakuatkeun sistem imun. take me to that real life, take me for a lifetime. I've been in the dark for way too. Oh grace, oh grace. Every time you come around, I feel okay. Help me see. Tapi ulah ieu mumbarengan satecan tuang sapertos anu pun dipraktekan tadi. Sareng ulah hilap seueur ngaleueut cai. Sareng nuang vitamin.